Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang? Mugi urang sadaya aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dina kedenget ayeuna, tanapi dina kesempatan ayeuna, Bapak bade nerangkeun istilah arsitektur. Masih keneh aya patula patalina sareng materi nu kamari. Istilah arsitektur. Dina wacana Kampung Naga aya sababaraha istilah anu patali jeung istilah arsitektur. Salah sahijina istilah wangunan suhunan. Nah, istilah wangunan suhunan ieu kabagi janten genep. Nyaeta hiji suhunan julang ngapak, 2 suhunan parahu kumereb, 3 suhunan jolopong, 4 suhunan tagog anjing, 5 suhunan badak heai, 6 suhunan capit gunting. Suhunan julang ngapak nyaeta wangun suhunan imah nu bagian sisi kenca katuhuna rada meber ka gigir. Aya oge nu nyebut make sorondoy. Mun ditingali ti belah hareup katingali siga manuk julang nu keur ngapung. Nah, contona aya dina gambar. Nyaeta sketsa suhunan julang ngapak. Suhunan parahu kumereb nyaeta wangunan suhunan imah anu panjang siga parahu kumereb. Tungtung suhunana make jure. Contona aya dina gambar. Sketsa suhunan parahu kumereb. Suhunan jolopong nyaeta wangunan suhunan imah nu panjang sisina make jure. Sok disebut oge suhunan panjang. Nah, contona aya dina gambar. Nyaeta sketsa suhunan jolopong. Suhunan tagog anjing nyaeta wangunan suhunan imah anu rata sarta bagian tukangna leuwih handap ti bagian hareupna siga anjing nu keur nagog. Contona aya dina gambar nyaeta sketsa suhunan tagog anjing. Suhunan badak heai nyaeta wangunan suhunan imah anu rata siga tagog anjing ngan bagian hareupna make sorondoy upami ditingali ti gigir siga badak nu keur heai. Nah, contona aya dina gambar nyaeta sketsa suhunan badak heai. Anu terakhir suhunan capit gunting nyaeta wangunan suhunan imah nu hateup luhur tungtung tukang jeung hareupna make kai atawa awi nyilang siga gunting. Nah, contona aya dina gambar. Eta sketsa suhunan capit gunting. Nah, tugas di bumi hidup pilari di lingkungan hidup nu ngangge salah sahiji suhunan tina genep jenis suhunan nu aya dina materi tadi. Fotokeun teras kintunkeun ka WA Bapak. Isi absen di kolom komentar. Tong hilapnya nu teu acan subscribe heula. Teras sareng di like videona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.